kurang food kadieu aya naon cenah Kiai kakula misalnya ya Mang Haji mamangnya aya naon ya orang ngaji penting oh kula kan boga pagawean cepena kula sok maca sholawat ai penting boy hebat kadengenanya atuh bangun muringkak kulut teh urang kadengena gerokeun ki Jamal kade ki Jamal aya naon cenah Kiai coba yuk orang babarengan ye ngaji di Cilongput oh kula sibuk malam eta aya 2 panggung isuk 3 isuk deui 5 paeh di jalan sia mal sibuk teu bisa tah Kapolres panggil Kapolres sini ikut saya kita sama-sama nanti ngaji malam mulai jam 12 sampai jam 3 waduh Pak Kiai atuh nanti besok saya gak bisa kerja wah enggak ada pokoknya saya enggak ada punya pekerjaan TNI sarua bae Pak Dandim kebetulan Dandimnya hadir Pak Dandim coba ikut saya yuk kita sama-sama kita ngaji malam waduh enggak Pak Kiai waktu saya kan besok waduh bagaimana kalau nanti malam ngaji besok jangan ngantuk dengan banyak pekerjaan mamin men orang penting ngaji jam 12 orang jam 3 aduh tuh kenteng acak-acakan aing mau bisa jualan kenteng susah aing sakege jualan susah teu bisa ulah-ulah kadinya Haji Pendi teu boga pamajikan nya teu boga pamajikan ye predikatna 3 durek duren duko duda kolot durek duda torek duren buruk oh hiji acan nah kuari gerokeun ku gula Haji Pendi jatuh boga pamajikan ya coba ya kade urang ngaji jam 12 eureun jam 3 hampura Kiai hampura kunaon emang bener ge kula teu boga pamajikan WA-an terus sibuk nah sekretaris ya Amin Rais iya tah MC di urang ngaji jam 12 penting eureun jam 3 bah pamajikan kok koprak nang geus kieu bae mal bisa kunaon eta lantaran pekerjaan moal bisa jelema anu bisa bareng hudang ti peuting jam 12 jam 1 sampai jam 3 sampai jam 4 orang yang otaknya tidak punya pekerjaan pikirannya tidak berpikir tentang apa-apa rileks hirupna teu boga pikiran teu boga pekawean kakarak kumun ku urang ditelaah sesuai jeung aturan ahli sufi